masyarakat nu aya di lingkungan seperti leres di kawasan Sukanagara leres pilih lepat aturan kami youtuber anu nu sumping ya leres Dimana haturkeun dulu jeung di Pajar Musik Center di Cipo Proda Project seueur sanes youtuber Asik. Saur Kang Nanar cenah jauh mah canak we beres mah. tah gitu Di dieu wah pada di Canaka Pangalengan oh nya kalarasan dina kaping 2 tilu 20 tilu. leres Aturan kasana warga masyarakat para tamu lemang sadayana para penonton sadayana. Gareng-garengan pun lanceuk sadayana. sore kayaknya Sesah lagu barat mah kaudung. Lebetna gareng-garengan tim dokumentasi haturkeun wilujeng ngalaksanakeun pancet tugas kasadayana. sore kayaknya abah Ieu heula Kak. tak gitu Gitu. kuda-kuda anak kudu raras bang Abdinya lindung ka Allah tebihkeun kumaha panggoda setan. Sugrini ngapuji ka Gusti anu sifat Rahman Rahim. amanah cenah Pak Agus Welas asih ka makhlukna laksanakeun parentahna cepna narang anu bageur sumohon kulahan tebihan jegahanana hirup rukun modal suci alus laku hade budi singkiran diri pribadi mawa diri singa taliti nenedak ka maha suci urang nampi rahmat Gusti bahudung anu bageur ulah ngarempak papagon agama jeung dari gama kudu hade jasa sama gunakeun anu manfaat ayeuna mah leres kulahan aya dina karidoan sampan meunang kabagyan dina poe nu kamari urang asing jadi emutan baget tomah panutungan ayeuna urang Bismillah maha agung rahman sareng rohim rohmanan maha murah rohim anu maha asia Muhammad Rasulullah urang di sadayana sallallahu Bun ampuna kasang rumuhun Nabi
aulia jeung wali para sahabat sakabeh minuun himbangar berekana urang dede sadayana mugi di api ngadi jari kaibu nun jangan doa bapak ngayuga diri ibu hajat anu bager saderek nu digoibna nu ngancik di bumi suci alam padang poe panjang mugi dia bingadi jari geni gaibu nun tangan doa bapak ayu gadi kurang di sadayana saderek nu digoibna nu ngancik di bumi suci alam padang poe panjang mugi dia pingadi jari gening amin ya robbal alamin muga Gusti na tayungan Koprak, koprak. yo koprak